Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, nanging calon sadaya anu kusim kuring dipika hormat. Langkung ti payun hayu rasami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Gusti Anu Maha Suci anu parantos masihan kasehatan sareng kesempatan ka urang sadaya. Dina dangut ayeuna urang tiasa riung mupulung pamrih jawa pangrara di ieu tempat anu sederhana ieu. Sajana abdi ngeturkeun nuhun ka palawargi sadaya anu parantos hadir di ieu tempat hapunten upamina tempat nu disadiakeun urang nyugemakeun. Hadirin sadayana sapertos anu kurang tiasa diperhatoskeun di jaman kiwari kahirupan budak rumaja atos kawitan robah. Seueur waktu anu sakedahna dilebetan ku hal anu ngandung kahadean malah dilebetan ku hal anu ngandung kaawanan. Di antara wae waktu bubar sakola anu kedahna dilebetan ku ekstrakurikuler ieu diambil jang amal pemutaran sareng bobogohan. Tah aya sabaraha hal anu jadi penyebab pergaulan bebas eta diantarana kurangna perhatosan ti kolot anu cerai, kurangna imam budak nu teu nurut ka kolot. Tah kusabab kitu hayu urang sesarengan ngajauh jeung ngamusnahkeun eta pergaulan bebas. Kumaha carana? Nya ku cara ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Nurut ka kolot, junun sakola supaya tiasa ngontal naon nu dikahoyong. Hadirin sadayana, upamina cekap sakitu anu tiasa kusim kuring dipihatur hapunten saumpamina seueur kalepatan dina basa atanapi bili aya anu kagores manahna ku ucapan simkuring. Abdi ngadugikeun ieu teh ngan saukur ngarep mugia para rumaja di Indonesia khususna di Tata Pasundan tiasa nebihan eta pergaulan bebas. Hatur nuhun kana